nya si akang teh kamana nih lila-lila teuing jeung aya-aya we boga salak teh dasar berebut dititah ngagabrugan tangkal salak jeung daek we sigana mah mun dititah ngajun kana sumur oge daek ke nyaho hirup teh susah nu nagih loba jang dahar ge hese komo jang ubar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Euleuh nya kunaon ece jeung meuni kukulutus Eta salaki ece dititah ngagabrugan tangkal salak jeung daek we nyaho rungkap. Atuh ayeuna kumaha ece? Ancur nyai keur makaayaan ece teh sakieu dahar ge geus tara manggideungeun sangu. Euleuh karunya teuing geus we jeung ece alaan nalaur paus geus garde lebar kok asakan jang ece. Alhamdulillah nya di balong mana nyai? Lain di balong ece di laut. Indit nya nyai bisi ku ece di baledog. Biar teh aya-aya we tuh geuning si akang mulang. Nya kumaha akang cek dokter? Cek dokter teh ieu mah bangga. Dokter teh ieu mah bangga nyi mih hayang cager mah beuheung akang kudu diteuk-teuk. Ari akang daek, Daek pan mih cager. gandeng akang. Nyi tadi urang papanggih jeung siwa cek si Uwa teh pan urang teh rumah tangga geus ratusan tahun can boga budak wae mun hayang boga budak mah cek si Uwa teh atus sareatan aya dukun cicing teh sok di kebon eta bisaan cenah nyi. Hayu atuh akang ari akang apal tempat nama dak kuring ge geus capek teu boga budak mah eueuh jang pabantu-babantu acan. Akang itu meureun imah dukuna. Itu mah keong meureun. Gandeng akang bisi kadengeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ka dieu? Ieu bah, Abi ka dieu teh tas lami bedah rumah. rumah tangga akang, Rumah tangga susu Indomil. susuganan akang, Susuganan sareat naka mbah hayang boga memobilan. momongan akang, Momongan maksud teh hayang boga badak. budak akang. Mun. Kan kukuring di ubaran. Hayang boga budak awewe lalaki. Awewe, Namun awewe mah ieu teureui dina lak-lakan anjeun. Lamun lalaki mah ieu barang ieu anu aya menyanan wawalkeun kana tak-tak. Insyaallah. Ayo. Mana ieu orokna wong jeblageun ka sinanganung lalakina. Ayeuna keneh sok kukuring dijeblageun ayeuna keneh. Wah. tidak.